Aduh. Jeung saat dicaya teh. Anggar ya kieu. Di mananya? Sing geus burit ieu teh. Tuh, aing. Duh, pigaweun deui ieu tere beres tinggal keprakeun euy. Bari bini itu teh alaeun geus kalimpudan ku juku, digawe duaan. Aing mah nya si RW ku aing titahnya kitu. Daekeun moal euy. Mana pelakan lega di nepika itu tuh. Di mana leso nanya cai. Duh. Anggar ya kieu teh. Teu tapi euy. Wah di ditu kitunya. Geus burit naon deh. Duh. Mana nya cai teh begatna anggar euy we kieu teh aya duh. Bari geus burit deh. Ieu mah euy tah. Ji. Keur naon RW yang maneh? Oh iya yang cai ya pegat saat anggar ya kieu teh. Keur naon di dia sorangan? Oh, nempo isu dek melak tingali bari garing kieu aduh aing euy. Oh, damang. Alhamdulillah. Alah, nah panangan dia juga sampean eta romeheun. Nah, kehead ngahina sia ah. Ngamaklum we aing meneng wudu itu jadi cacaian keusra. Oh. Ngomong teh kemana Ari kitu wae. mah sugana suku. We dewek teh teh euy aya nu digawe duaan heuh. Daek siling digawe euy isuk euy. Aduh, Ji, atuh ngahina, Ji. Ngomong-ngomong geus kaji 7 kali. Lain ngahina dewek ieu bae bantuan tingali aya duaan nu digaweuna. Oh, itu kayak urang gaji can beak. Aduh, siling mah euy dekah paur. Pangneangankeun atuh euy guru-guru teangan ku siling euy. Ngalangur meureuneuh. Oh, sugan we tuh aya nu nganggur ame ieu butuh mah. Butuh pisan isuk diberdageun ieu bini ieu dewek ieu. Duh, lega kieu euy, Ji. Tingali we dewek tanaon awurkeuneun bah. Loba kitu bener Ieu pelakaneun tingali da lieur. Kudu loba pegawena kieu mah tuh, Ji, guys. Oh, mata kudu di dewek bantuan ge. Heh, Jiga si kalan tuh, euy. alah bener beh. Anjir haji deh. Dan si RW aing keur baru duit. Masalah duit bawanya euy. Aduh sieun we euy dek bari boga duit aing mah. Aduh, bari gitu. Lan, kadieu sakedeung. Aduh, jeung nyalukan deh. Heh, anjir sugana pohoeun masalah duit. Syukur-syukur gini tah gawe haji ka urang ah. Oh, Ji, euy lega kieu mah kudu loba pegawena tuh. Justru eta aing lieur aduh aing merek. Aya naon Ji? Heuh. Si we aing ningalian kebon ieu. Mana ya? Tos ieu ti itu teh nempel kebon mumpung halodo. Oh, benernya. Kalan isuk digawenya di dia ngepraknya. Oh, nya siap. Bari ngan isuk tinggal itu euy. Garing be taneuh. Cebor heula nya tah ieu selangna tah. Mana? Ieu tah. Oh, heeh. Alah, hampuranya mal ieu teh. Kemana teh? Kudu tingalikeun tuh. Tah ieu tah. Si kabur burit nya. Aji. Aduh. Si RW na kumaha nya. Hampur ajinya. Urang burit. Ayo mana? Oh, atuh ka aja. Si RW jeung ngebadug jeung naon bebel. Untung teh kurang naon sukuna haji tah. Kalan, Euy, babel sulung duit tadi dibikeun. ah haji da perasaan mah dibikeun ke si RW. Si RW ka aing anjing minta deui. Teu malu pisan. Ah poho maren haji. Geus sabaraha ti aing 500.000 sia teh. 500.000. Nipu wae ka aing. 500.000 na ari haji. Eta teh aing teh keur meren mayar nu digawe naon. Bae hitung-hitung mere we haji itu ka urang atuh. Nipu wae ka haji teh siling bel. Hitung-hitung mere jajan budak we atuh haji itu lumayan. 900.000. 500 dari nu saeutik duit 500 teh ku ayeuna mah. Loh, 500 malah untung lain 1.000. 500. Ampun. Geus aing mantau geula. Haji ka hiji teh heula. Dia. Aing gara-gara si RW didupak. Jadi we ingetan deui kana duit aing mah. Anjir si RW dan kituna teh aing mah bari teu boga duit teh gantian kunaon nya. Ku hayam kitu Allah deui isuk. Ku hayam mah Allah isuk ame teu ieu mah.